Langkung Cipayun, mangga urang sami-sami muji syukur kanu Maha Agung Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam mugi langgeng ngocor ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi tuladan utama, pamungkas utusan, mugi wae urang kabagean meleberenana. Hadirin sadaya, pamungkas moal seueur anu dicatur mung sakitu anu tiasa kapihakeun. Nada jembar hapuntenna dina sadaya kalepatan. Da karaos masih keneh hengker dina tata basa keur marenahkeun pundak usuk basana.
Karena tos radalami pandunggeuna perkara heungkeunna kareueus nanoman Sunda karena basa budayana teh. Malah kantos diarunyumkeun dina Kongres Internasional Budaya Sunda sareng dina Kongres Basa Sunda. Itu emutan simkuring perkawis naronjatkeun kareueus nanoman Sunda karena basa jeung budayana teh. Cindekna kami nonoman tes reueus karena basa jeung budayana. Baris ngajenggelek jadi manusia anu cager, bager, bener, pinter, bari teu kabalingger, tersinger. Lanjut-lanjutna ngalungkeun teutehan ka Nyi Arum Malati. Lanjut-lanjut Nyi Malati, ku aki-aki di jampean. Kalawan muga-muga cager deui. Harita lanjut-lanjut Nyi Malati, kabeh harudang deui, tapi tetep bangun nu pinuh ku kasieun. Bisa terpercaya. Nini mah birit Surabi Nini nu hideung teh lain birit Nini. Mun kita di birit Surabi kitu nu hideung teh. Nya di mana-mana ge ari Surabi mah hideung biritna. Sok atuh garale Surabi Nini peuleum di kalapaan.
Ari cepuk naon ini sudah cepuk perhiasan. Ulah eta kadiekeun. Ulah meni alus kieu cepuk perhiasan emas ieu mah. Geuning di toko emas ge loba nu kieu teh nya. Tuh nya. Kadiekeun eta kadiekeun. Ulah dibuka nu batur. Nang mau di mana ya teh ini kolot. Ngaranna Nyi Kananga. Nema ka adi-adina nyaeta Nyi Campaka, Nyi Tarate, Nyi Cantigi, Nyi Candana, jeung nu pangeus bungsu Nyi Tundung. Ari nu bungsu nyaeta Nyi Arum Tresnamalati, harita tanahna ngemploh hejo kudang daunan, tatanggalan ngajajar masieuk pasawahan anu ukluk ngaplak. Walungan kaina ngocor sanindrang herang, masieuk endahna alam priangan. Bolos yuk mau bunta ayah guru. Sekarang mah ayo ayo. Yuk. Para derek pada kemana? Lo ada mana lagi bersama nih? Akhirnya bakal siapa
ari dua murid pameget dongkap telat. Ayeuna kaduana aya di kantin. Iya, hatur nuhun laporanna Ibu bade ka kantin ayeuna. Iya, Bu, sami-sami. Tuna diajar. Punten Bu, di kelas pelajaran Pak Iman. Siem dicarikan. Ayeuna maraneh lari di lapangan jeung berjemur di hadapan bandera. Lah Bu, seueur pisan hukumanna. Taya alasan ieu hukuman maraneh. Iya Bu.
Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kenapa digambarkan macan ini? Kata bahasa Sunda, macan itu bacaan kalimat Allah. Nah ini, ya, ini bendera Kesultanan Cirebon. Jadi Sepuan, Kanoman, Cirebonan. Supaya ada lambang ini berarti macan yang ada yang macan Ali itu bawa bolot itu kura-kura kan. Tapi yang asli ini Kanoman. Ini kalau nggak boleh dibawakan. Jadi ini luas daerah Goa Senyarag itu berapa, Mas? Nah, jadi luas dari itu untuk situs 1,3 hektar. Nah, dan kalau untuk keseluruhan itu 3 hektaran, sekitaran segitu, atau 4 hektaran. Nah, terus Mas, di sini kan sudah ada perubahan-perubahan nih. Nah, itu perubahan yang paling besar tuh apa aja, Mas? Nah, jadi perubahan yang paling besar itu ada yang di sebelah sana itu namanya Balai Kambang. Nah kan jadi Balai Kambang dulu itu pakainya kayu, dulunya itu kayu jati. Kan sekarang udah dibuka. Kawitan melebu maring lawang kehancuran. Duh Gusti Kang Kuasa, iwal pangersa panjenengan kang saged moles nrecel ngagentos kabecikan diri kaula kang gadai Saya di sini bersama Pak Jahal ingin mewawancarai Pak Jahal tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di Gedung Perundingan Linggarjati. Pak, di sini tuh pernah terjadi peristiwa apa aja, Pak? Nah, di sini telah terjadinya peristiwa hanya perundingan antara Indonesia dengan Belanda untuk mencari kedaulatan antar kedua negara. Nah, itu aja. Kalau gedung ini tuh dibangunnya tahun berapa, Pak? Nah, ini asal mulanya gedung ini tahun 1918. Nah, berdirinya gubuk milik Ibu Jasitem, seorang janda nggak punya keturunan. Terus datang bangsa Belanda, Ibu Jasitem itu dipersunting oleh orang Belanda. Nah, tahun 1921 gubuk itu setengah dipermanen, 1930
tahun 30 yang setengah permanen ini dipermanen kembali, dijadikan rumah tinggal oleh Mr. Yakobus Urip Pantos sampai tahun 35. Tahun 35-nya rumah tinggal yang dikontrakkan lagi kepada orang Belanda yang bernama Tuan Hacker, terus dijadikan hotel. Nah, jadi waktu punya itu statusnya hotel. Oh, iya ya. Iya, makasih.